Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Lalang se ahe ngaguar lalakon na ahe pengalaman nyata para kanca. Lalang se aheng. RMG Network midangkeun Lalang se aheng. Lalang se aheng ngaguar lalakon na aheng pengalaman nyata para kanca. Dijujut lagu mapai rundayan carita nyingraikeun lalang se aheng. Harita wanci nu simpe hawar-hawar aya sora nu batakeun ngahudangkeun rasa sieun. Jatuh Panata Sora Rendika MG. Produksi RMG Record. Hate kacida lewangna marungan jemplinga peuting petunung mawa cerita ningraikeun lalang se aheng. Para kanca nyanggakeun lalang se aheng. Panggih jeung Kunti, panggih jeung Kunti. Biasana saderek Rohman. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Pacabakan teh tepuguh maklum kasang tukang ukur lulusan SMP. Kiwari oge minangka panangeuhan hirup teh ukur ngandelkeun ladang dagang. Ari dagang teh sok lampar henteu ngotok ngowo di lembur sorangan di Tasik. Kalan-kalan mah sok mineng ngulampreng ka Jakarta, ka Bandung, jeung ka sababaraha kota sejenna. Ari nu didagangkeunana teh henteu matu. Sakapeung sok ngaborong bubuahan tinu tangkalna keneh tuluy didagangkeun. Kungsi oge ganti cabak dagang kaperluan sakola. Meulian ti kota didarekeun di lemurna, tapi teu kaharti. Kitu we sagala didagangkeun kumaha keur usumna. Sakali mangsa mah Karohman aya anu ngabejaan sangkan beunghar ngadadak. Keur mah ketelah jalma anu leumpeuh Yuni babari kabongroy bari jeung can karuhan bule hideungna. Menang beja ti papada tukang dagang kitu teh langsung segut tuluy tetelepek nepi ka bubuk leutikna. Ye mun wanita pak nama tuh ka Cikalong geura cenah.
cek babaturan sasama tukang dagang teh. Aduh, kabeneran asa momok manggih gorowong atuh mun kitu mah. Gerentes Rohman, komo barang ngadenge Cikalong anu dimaksud teh Cikalong di Tasik Pakidulan mah. Sasat masih aya di daerah sorangan. Ngan Rohman mah dumukna deket ka kotana. Lantaran hayang yakin sakali deui ditanyakeun ka baturna teh horeng manehna oge ukur beja ti batur salamurna anu cenah beunghar alatan dibere nomer alias kode ku anu ngageugeuh di basisir Cikalong. Rada oge Rohman ngahulang lantaran saingetna basisir di Tasik Pakidulan anu remen dipake jarah mah nyaeta di pamijahan. Ih, lain deui ieu mah. Cek baturna teh bangun anu yakin. Babaturan anu init ka Cikalong. Nya kitu eta oge. Manehna teh aral awahing kuloba hutang. Ari initna ka Cikalong teh panuduhan ti panama anana. Kolot urang Tangerang. Nya luasanan we init nyorangan ka Cikalong. Pokna deui. Rohman ngahuleng sakedapan. Sanggeus inget sakanyoho manehna ngaran basisir Cikalong teh hiji basisir anu masih kerot. Jarak ti Tasik kotana teh aya kana 40 kilometerna. Eta ge rada hese kanaraanana. Aya soteh truk anu lalar liwat bisa diitung ramu. Duta Suara Karawang. Tah, mun geus nepi ka Cikalong, kudu terus muru basisirna. Cek babaturanana deui. Mun geus nepi ka basisir kudu terus lempang mapai-mapai basisir kakulonkeun. Di mana panggih jeung muara leutik nu aya tangkal kai gede terus mengkol ka katuhu. Nanyak saeutik bakal manggih tempat anu lengkob. Tah di dinya pisan pernahna batu lempar teh. Pokna deui. Singget carita lantaran kajurung ku kahayang anu gede jeung kapeulih hirupna. Rohman ngajug-jugan Cikalong. Nepi di tempat keayaan sabudeureun kacida ti iseunana. 103,2 FM. Menang sawatara jongjongan mah Rohman lempang mapai-mapai basisir Cikalong. Tapi geus aya kana sakilona can manggih keneh bae batu lempar atawa muara leutik anu didongengkeun ku baturna teh. Tayohna awahing ku capek jeung panas. Rohman nyuhan hanapeun tangkal kai. Badi ngadayagdag ngareureuhkeun ka capek. Bruh breh naremongan. Ras inget kanu diimah pamajikan katut anak sadua-dua. Ukur ditinggalan duit 5.000 perak. Teu ieu bebeja rek ka Cikalong. Kuriak disengserikeun. Bebeja teh ukur nyebutkeun rek balang siar ka kota. Teu papanjangan. Ulah lila teuing atuh Kang. Pamajikan Rohman semu anu salempang. Tayohna terus rasa. Maklum hati awewe. Ras deui inget kana nasib diri. Larak balang sak taya anggeusna. Sakapeung masok sirik nenyo batur salemurna anu geus macakal. Pilah kadar ladang ngiriditkeun tapi kahirupanana geus bisa mapakan pagawe negeri pangkat rendah bae mah. Malah teu saeutik anu kebeuli mobil ngawangun gedong tur tah hirup sapopoena cukup. Keur jongjon humbar lamunan. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu leumpang nyampeurkeun. Lalaki kolot make celana pangsi hideung. Totopongna bulau tembong hanapeun duduk sama. Dina cangkengna nyoren bedom. Tali perahna tina khoe anu dianyam rara. Dedeg pangadegna pantes upama disebut jawara teh. Leumpangna ngagedig tur anca. Persis hareupeun Rohman. Lalaki kolot teh ngarandeg sakedeung. Panona mencrong semu anu galak.
hihidenganan Bibi Rohman ngajak seuri. Tapi eta lalaki teh anggun ngabalieur. Koreja Rohman cengkat panona dikisi ku tongong leungeunna. Horeng eta teh ukur dina impian. Rohman ngalenyap sajroning reureuh teh. Red ka kenca, red ka katuhu. Simpe eueuhna naon, Rohman ngalengkah lalauna. Ngimpi teh mani asainya. Hate nak ngakerentes. Duta Suara Karawang. Poe geus wanci asar. Basa Rohman hudang tina sareena teh. Ngadadak inget kana pemaksudanana. Kantong parasit anu tadi dijieun bantal teh disangkehkeun deui kana tak-takna. Rohman ngalengkah deui ka belah kulon. Memeh magrib. Manehna manggihan muara leutik. Menang sawatara jongjongan manehna merhatikeun. Ngalalebah bisi teu sarua jeung beja. Sanggeus karuhan bener mah tuluy neangan jalan satapak katonggohkeun. 103,2 FM. Nya we. Tekung silila aya batu lempar. Tapi nu matak ngakebeg. Di direunana teh aya tunggul batu anu manjang ngidul ngaler. Dipapantes bekawas kuburan. Ngan lebah tu tunggulna minangka tetenger eueuh katerangan nanaon. Iwal batu nanangtung. Mual kitu kuburan zaman baheula mah ieu teh. Bulu pungukna ngadadak ting saria. Bet karasa keueungna. Komo barang ngulingkeun panenjo ka sabudeureun mah. Temong geuman jeung hararieun. Ras inget kana pemaksudan. Hate mimiti teger deui. Memeh diuk. Rohman ngurulukeun heula uyah ngurilingan batu lempar nu baris dipake tapa. Cenah upama aya sato anu peurahan moal daekeun deukeut ari aya ulah mah. Brek aniprek Rohman tapak saregep. Sagala rupa denengean teu dipirosea. Ukur beleg-begna poek mongkleng. Jeung pating serubukna angin ti laut anu masih karasa teh. Meh kabeh susuratan Al-Qur'an anu apal mah digerenteskeun. Bari teu poho menta diperemili. Nya rumasa Rohman teh hayang peunghar ngadadak. Teu paduli ladang judi. Geus teu nolih bahlana. Wanci tengah peuting. Ceulina ngadenge sora anu ngapan. Karasana tiis niupan kana ceuli. Beuki lila, beuki atra kadengena teh. Antara sieun jeung hayang jelas panona beuki diparketkeun. Sugan we nya atuh aya harewos anu mawa bagja. Kitu geurentes Rohman harita. Duta Suara Karawang. Tapi bekelila sora anu haros-hos teh bet kawas anu ceurik. Kawas anu nyegruk ditahan. Rei bulu punuk ngadadak carengkat. Keung jeung sieun geus teu bisa kacaritakeun deui. Rek lumpat-lumpat ka mana sidik lemur oge sakitu jauhna. 103,2 FM. Desang tiis mani ngoprot sakucur awakna. Tayohna awah hingku sieun. Rohman jadi nekat.
uyuk ayap kana kantongna anu diteundeun jigireunana. Leungeunna ngarampak peso barati anu memang dibawa pikeun sasayagian bisi perlu. Kep lebah gagangna dicekel pageuh. Cung Rohman nangtung manehna pasang kuda-kuda sabisa-bisa. Puguh teu bisa ari main puk mah. Lalaunan panona beuntak. Blem. Poek mongkleng buta rajin. Ngadadak sora nu ngapan jeung anu ngapangingik teh cempe. Cikiki kawas aya anu seuri semu ditahan. Kebeg. Lah-lahan Rohman ngalengkah ka hareup. Korosak. Kawas aya makhluk tukang ngeunana. Lengkah nak ngaraneg deui bae. Bari jajampean sabisa-bisa Rohman ngalengkah deui. Pikirna batan paeh alatan sieun leuwih hade hocah heula. Berengbeng Rohman lumpat sakalumpat lampet. Geus cenolih deui ka tukang. Suku ti pagut kana akar tatangkalan geus teu dirasa. Hiu. Kawas aya anu hiber luhureunana. Anareteh katenyo sakolepat. Bet kawas awewe make baju panjang sarba bodas. Bres asup deui ka lebah Rohman tapah. Teu anta parah deui. Ngan pedengbeng we lumpat bari walwah weureuh. Suara Karawang 103,2 FM. Ti harita mah Rohman kapok teu daek cikituan deui. Ngeureuyeuh wae bibirintik usaha ti leutik. Keun tangkal Tigerot anu gede oge baheulana mah kungsi leutik heula. Kitu pikir Rohman kiwari mah. RMG Network Rengse midangkeun Lalangse Ahe Harita wanci nu simpe hawar-hawar aya sorangan nu batakeun ngagudangkeun rasa sieun. Lalangse Ahe Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record. Hate kecida leuwangna barengan jeung plingna peuting peutung mawa carita ningraikeun Lalangse Ahe. Para ganca sakitu nu kapihatur wilujeng kantun.